Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yustakuni wa astakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanan lillahi lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Falikul Isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia kuari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uluzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok gerak bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haji eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe
panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi berang Pak nu ngajadikeun berang teh sah tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropa tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina yumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila reup hees ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah Falikul Isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik wari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat penting teh wa ja'alal laila sakan lumentak aneh ku ari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah berang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul penting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung orang lamun dek ngaji orang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya as isya heula berjamaah terus ka imah sare
Sare urang minta ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji, abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teu tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 Kenahin ban Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yustakuni wa asakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kana wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh ieu nu diimah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola pan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan cang
nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulis dan nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideung kadeuleu hideungna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi. Di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yunjarhun rusarun agasun sepsunjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat teh ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 14 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeup mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak keneh ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel berarti Ustaz 9 sangaran sia
ngaran aing Teddy hayang ka saja hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung dua waw hirup tilu ta sin genep puluh waw genep puluh genep tak 200 genep puluh genep ngaran siasa Teddy tak 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi seberapa 300 260 genep bagi 12 seberapa cepat kalkulator masih kene aya kene hiasa bagi dari 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi dari 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tape Rebo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur sholat yang ngawirid teu kudu sholat diutang dihitung pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misrek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan ti luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah ta nyen rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika mantak ngagiclek bae ngahajanya mantak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang ne kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global
nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia. Kami belajar palak di Indonesia, kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya? Orang Malaysia belajarnya di Indonesia, kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu. Ya sarikeun orang Malaysia, kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia. Nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia, kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia. Hulu sia bego. Teu boga kaisin meureunana. Teu bisa nyen rumus, urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal wakang ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga nek ngaji Durusul Palasi kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Palaki mah beda seutak setik jeung sulam. Selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Palaki. Ngan kesulitanna Durusul Palaki mah make logaritma. Lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa. Mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan. SD kelas 6. Ngaji heula log. Ngaji. Manta kok kesulitan lamun urang geus ngaji mah. Geus yakin menang ulama beres. Tuh, aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Balik deh Agustus, September. Nyaro sarua. Atau make gitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep Sulam Durusul Palaki jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah, untuk hitungan lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan, urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha hari na yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede kaju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kada ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmah na pohara jasa
jeung wa ja'ala laila sakana nu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban, perhitungan jangan nyahokeun bulan, jangan nyahokeun tahun. Di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha? 2015. Perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434. Eta kan saya hitungan-hitunganana. Tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi. Tapautna per 10 tahun sabaraha, tapautna per 100 tahun sabaraha. Aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah. Eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna. Kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun. Perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah. Lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna, di Masehi mah aya tanggal 30 hiji. Di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30, tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji. Berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah. Per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriyah mah tanggal 30 hiji. Geus beda per 10 tahun sabaraha, per 100 tahun sabaraha. Perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan, aya hikmahan. Engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem, ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah, nu dijadikeun Masehi, tergantung kumaha permasalahanana. Ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim. Eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga. Nyahoun Gusti Allah mah gagah, Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan, pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe, di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu, malaikat raqib di dieu, malaikat atid ka mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat, tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah. Urang ka mana bae ge aya catetanana. Ciha deh, tak kagagahan Gusti Allah, kauningan Gusti Allah luar biasa. Urang kamana bae kanyahoan ku Gusti Allah, sanajan aya malaikat, ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah. Di jero taneuh aya batu hideung, di jero batu hideung aya sireum hideung, leutik Allah masih keneh nyaho. Kunaon atuh urang kuku malandangan kuari ieu, kos teu percaya ka Gusti Allah. Mentek belajar heula ngaji syariat, geus beres ngaji syariat, kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhid. Tauhidna jangan nyahokeun zat Allah, jangan nyahokeun afal Allah, jangan nyahokeun sifat Allah. Nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah, kedua pagawean Allah, katilu sifat Allah. Nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa, datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas. Ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah, pagawean Allah jeung sifat Allah. Urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam das. Dan syukur sakitu doang, mengarah karena zat Gusti Allah, mengarah karena apal Allah, mengarah karena sifat Allah mencan. Nu mentak can aya ngerenyet di jero hate, tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah, moal waka bisa nganyahokeun zat Allah, mun teu nganyahokeun apal Allah, moal bisa ka harti apal Allah, mun teu nganyahokeun sifat Allah. Berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah, mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan. Kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah, sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah, kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah. Pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah.
urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh kanu bersih kanu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah Masya Allah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artina seluruh pegawaian adalah pekerjaan Allah. Pegawaian Allah, pegawaian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pegawaian-pegawaianna. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah, asa didengekeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Mahal tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun kadituna leuwih luhur deui wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan nah ieu engke ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain nyari